nih bisa pas arek shopping nih, lonceng, kuning teh. Yang modal di tengah jalan teh lewat pom. Oh, heuh. Nah, kapan? Nyebutnya hari teh. Aku balik dari mah sana jauh tuh modal di pom. Kapan minta tinggalkan di pom. Terus turunnya tuh arah info nah eta. Sudah siapa lain modal di pom. Maksud aing teh modal di WC na pom. Dah, itu modalnya di pom cenah moal naon semua. Dijakna cek kurang cenah. Ari kita geus teu kuat. Kumaha batur ge kagak rek ngoroskeun salahna eta ulih di baroro teu waras teh. Atunya heuh sia mah da bodona meureunan deket pengisian bensin eta. Teu ngomong, pun mah ngomong di WC pom. Ah, Renangan WC. teu ngarti we sia mah sora jeung ayeuna. Nu modal di masjid, sakala modal di paimbaran sia mah di WC lain modal mah. Eta salah infonya euy. Da kuat teh geuningan tah geus untung kita ge da pokona mah pada dak yang modal ini sepi kebalik. Lain mang eta geus sabaraha ayo bolak-balik di pokon teh hayo san digosokan wae supaya dah ieu beres-beres. Kapan nih alus ieu teh pelanggan teh nih. Ieu nih resepeun ieu teh. Kan kira-kira sabaraha poe tah 2 poe 3 poe bolak-balik teh can beres-beres we hayo digosokan gitu. Bana can apal nahaonna. Aduh, Oke, ieu mah pesen aing bana mah ban traktor. oh bisa karena traktor kan ya. Bisa. Lain jadi kan jadi tukang. Dia bakal makan naon sih jual beli naon bakal. Baheula mah aing teh jualan mobil, motor. Oh, pengalamannya. Heeh. Kapan eno di Karewakan eueuh aing pun masuk aing mah. Oh, jadi masuk terus. Aduh, wah. Oh, wah di Karewakan eno geus bareudang. Jadi aing teh jadi kana nu kieu aing da eno mah. Wah. Aing lain penada. Aing mah kadar ge meuli. Oh. Jadi Beda nu dadah jeung nu meuli mah. ini pas sepinya Sepi ayeuna keur tisen. Heula mah aing kana motor, karena mobil, kana mobil. mah turun mobil. Wah, Samsung juga ya. Tah aya Asli pibiluan wae sia teh. Nih, jangan Samsung, aduh, bukan juragan. Tuh, peribahasa menta we jeung menta datang ka juragan. bisa gitu. Teu nyaho jujur menta sok. Mangga silahkan. Mohon, mangga. Lain bawa ieu anu arek masuk mobilnya. Iya bener. Kayak ayeuna mah datang. Wah, mobil. Arek kajual mobil ya ka dieu. Bukan juragan. Arek naon ka dieu? Arek minta eta. Arek menta udud, arek menta udud. Mohon, juragan, udah deh. Sok, tapi ulah hiji. Terakhir nih. Potong hiji ewa, sepotong ewan ge urang. Wah, sebelum cabut sewang. Ya patut diampihan. Ya. Maklum Indonesia. Rongsok pen dipake nanti. Betul mana aja rongsok dipake nanti. Ya, di Indonesia rongsok juga rongsok dipake nanti. Ningali di Kuwait. Di Dubai. Sibuk atuh bos cari duit buat istri yang muda. Kopeananya dari Jawa Belanda. Ieu mah Kopiah Jenderal Sudirman. Baheula keur perang ieu. Perang Janur Kuning. Tanah Kopiah. Sehat? Oh, alhamdulillah. Ya, sehat. Salira tujung bojo. Mati terus Bati
Oh, sakilo ke udah baka kau bilang bias masih sakilo ke Aing menuju alamar pada melan ya kaciran. Araya. cek urang ge ngalamar pagawean bisa malik-malikeun kenteng kayak minta bayaranna ka Badnas di laporan ya baca aing malik-malikeun kenteng gitu kayak bejakeun udah sudah di ACC kenteng saha kenteng juragan gitu Si tanu ge paralak keneh pagawean. tah baban